urang kedah terang sejarah perjuangan Nabi. Nabi diutus ka muka bumi teh li utammima makarimal akhlak, kanggo nyampurnakeun akhlak manusia. Nu mana? Nu baheula. Kumaha nu ayeuna? Leuwih-leuwih ayeuna mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-ayah wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim. Wa insyaallahu nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja sinarang puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadaya, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadaya, anu maparinan nikmat anu teu aya wates wangeunna, sinarang anu maha sabar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sareng maksiat. Shalawat sinarang salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kafar ahli wargina para duriyahna tabiin tabiat atba'un tabiin tug paragad dugi ka urang sadaya. Muga urang kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu rahimakumullah, margi ayeuna masih sasih maulid. Pribados bade ngaguar sasireun sabeunyereun perkawis perjuangan sareng akhlakna Kangjeng Rasul. Allah nyiptakeun nabi teh sadayana 124.000 nabi. Tapi nu diangkat janten Rasul ngan 313. Safalih kaul 314. Hartosna teu sadaya nabi janten Rasul. Tapi nu ngaranna Rasul mah pasti nabi. Teu sadayana guru jadi kepala sekolah. Tapi nu ngaranna kepala sekolah pasti guru. Teu sadayana nu kiih bari ngising. Tapi setiap anu ngising pasti kiih. Nya da ngarasakeun. Tina 313 rasul aya 25 rasul anu wajib uninga, anu urang tos pabeulit nyebutna. Lancar keneh barudak paudnya sabab ngapalkeunana dina domkeun. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Dugi ka kitu eta nganadomkeunna ila akhir dugi ka akhir. Tina 25 rasul aya hiji nabi anu pinilih, aya hiji rasul anu pinunjul, jenenganana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi urang teh nabi anu bungsu, disebut nage la nabiyya ba'dah. Lamna teh lam nafiyah lil jinsi, jangan leungitkeun kabeh isim. Kusabab nabi urang nabi anu bungsu, nu matak yuswa nage ngabungsuan ngan saukur 63 tahun. Kaum ibu rahimakumullah, pribados bade ngabahas dua rupa. Kahiji urang coba medar sejarah lahirna Kangjeng Nabi. Kadua urang medar sejarah perjuanganana. Sakitu we heula dari panjang teuing teh tara asup kana kolbu, tara nyangsang kana otak. Komo upami anu ngadarangukeunana atau sepuh. Jajamu titari kolot kanggo ubar di Cijoho, ngadenge ngaji geus kolot ari bubar ari poho. Bubar teh di jalan aya nu nanya, ngaji naon bu bieu teh? Oh, jiga biasa we ngaji rutinan gitu nya.
Kahiji, urang muka sajarah lahirna Nabi. Lahirna Kangjeng Nabi ke alam dunia teh seueur kaahengan. Eta kaahengan teh teu kungsi kaalaman. Tong boro ku umatna, ku Nabi nu sanesna ge henteu. Naon cenah kaahenganana? Dina bar janji teu sakedik. Pa'tajal arsyu taroba wamtisyaro wajadal kursi wa haibata wal baqoro wamtalatis samawati wa anwaro wa antajil malaikati tahlila wa tanjila wa istighfaro ila akhirih. Sareng nu sanesna eta sadaya ngawartoskeun kahebatan Nabi lahir. Moal atos satengah poe bu lamun dibahas sadaya nama. Dina waktos ayeuna pribados bade ngangkat dua rupa we kahebatan Nabi lahir. Anu kahiji wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunam biyadil inayah. Baginda anu mulya gubragna ka alam dunia makhtunan, dikhitan, disundat. Kajadian ieu teu pernah kaalaman tong boro ku umatna ku nabi nu sanesna ge henteu, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kangjeng Nabi Ibrahim mah disunatna teh umur 80 tahun bu. Dikhitan di zaman Nabi Ibrahim mah baheula sederhana, cukup we si etana digolerkeun. Terang meureun si etanya nya pokona si eta we ceuk sapalih mah anu sok disimut inyuk dijojodog nog lamun nyeduhan matak bareuh kana beuteung. Jaba baheula dihitana teh bil faksi ku kampak bu. Kampakna sanes tina beusi da can aya pabrik beusi tina batu dilelempeng kira-kira lempeng gecret. Matak disunat di zaman Nabi Ibrahim mah loba anu korban teu saeutik anu mati teu leuwong anu maot. Naon sababna? Spekulasi bu. Lamun kabeneran potong kokocopna, kurang kabeneran kasopak helmna. Kumaha mun teu kabeneran kadang-kadang beak jeung turuyanana. Matakna seueur anu korban zaman Kanjeng Nabi Ibrahim. Tah jadi kahebatan Nabi teh dikhitan. Matak ibu sok pupujian. Babartaya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan. Tah eta nama hiji. Anu kaduana kahebatan Nabi lahir teh warumiyatis sayatinu minas sama ibisuhu bil mukhriqat. Iblis-iblis ting jarerit, setan-setan ting koceak, genderwo ting corowok. Sabab misi iblis, sabab tujuan setan rek ngagoda jelema supaya ti kecebur kana jurang kahinaan jeung kana lamping kamaksiatan. Kari-kari lahir Nabi, tugasna nyampurnakeun akhlak manusia. Maka pikir iblis rarasaan setan ku ayana Nabi lahir teh asa boga saingan beurah mulia anu gaduh musuh kaburang kedah terang sejarah lamun aya kana jelema anu deulek anu nyebarkeun agama teh sentimen kanu nanyeurkeun Islam akhlak ulah aneh kanggo nyampurnakeun akhlak manusia ngeun hirupna ayeuna. Nu mana? Nu baheula. Kumaha nu ayeuna? Leuwih-leuwih ayeuna mah. Baheula disebut zaman jahiliyah. Lamun ayeuna jahiliyah modern meureun kitu. Lamun ibu ngalahirkeun anak awewe harita mah dianggap teu mangpaat. Dibunuh dikubur hirup-hirup di ruang koropes gitu. Rasul nanyerkeun agama teh loba hambatan jeung tantanganna bu. Naon kunci keberhasilan dakwah Kangjeng Rasul? Saur sapali ulama aya dua keberhasilan dakwah Kangjeng Rasul. Hiji ibda binapsik. Rasul mah dikawitan ku diri nyalira. Rasul mah teu loba catur tanpa bukur, teu loba carita tanpa nyata. Tapi pok pek prak, pok ngomong pek pigawe prak lakonan. Lamun Rasul miwarang salat ti payun anjeunna mah. Teu jiga urang, kadang-kadang urang mah miyuni bedug. Sifat tabiat bedug salilana ukur bisa ngabejaan batur. Bedug saban waktu salat disada. Nu dibejaan ku bedug mangkat ka masjid, nu dibejaan ku bedug salat berjamaah ka masjid. Tapi bedug mah cicing we di juru masjid. Kadang-kadang sifat tabiat orang jika bedug. Hari anak dikekeprik sina init ka masjid, hari inung bapana ngadarapong we hareupeun TV. Bedug nu kitu teh bu ngaranna. Apunten rada peureus ieu. Upami Rasul miwarang sodakoh ti payun anjeunna mah. Ya du'aul ya akhiru minay yadis sufla.
Pandangan anu di luhur langkung sae daripada pandangan anu dihandap. Urang mah kadang-kadang mun arek sodaqoh teh milihan. Bager kanu bager, hade kanu hade, barang bere kanu sok mere. Padahal bager kanu bager mah umum, hade kanu hade biasa, barang bere kanu sok barang bere lumrah eta mah. Lamun ningali karakter Kangjeng Rasul, in husimat yasmut, lamun dimusuhan cicing, in udiya ya'fu, lamun dipilara ngahampura. Didelekaan ku batu Rasul mah ngabageran. Matak saur Kangjeng Rasul, fahal ahsanta ilaman asa alaika. Naha anjeun bisa migawe hade ka jelema anu goreng ka anjeun. Naha anjeun bisa bager ka jelema anu deleka. Naha anjeun bisa mere ka jelema anu koret. Ieu mah usum buah ngala buah, meunang sadikul aru manis mengpeng kumading. Ceuk bapana ka ibu mah eta tatangi kaleren imah, bere atuh tilu siki imah bisa rek ngarujak. Mangga cenah Pak. Ari anu hareupeun imah kumaha Pak? Deh, manehna ge tara barang bere, anakna balik ti Jakarta. Geus liwat we heula liwat eta mah. Pan kitu urang mah. Allahu Akbar. Boro-boro nu gede sedekah mah, nu leutik ge hese. Buktina kenceleng ngaliwat ka hareupeun urang. Pan lolobana mah jadi jalma nu ngagorolongkeun wae eta teh nya. Nyog ka payunan urang gorolongkeun ka gigireun. Sugan teh kudu gigireun rek diisian, gorolongkeun deui ka nu gigireunana. 3 puteran lancar we eta teh hambatan. Rajin aya nu ngeureunkeun ngodok dina pesakna kaluar duit 115.000. Sabaraha anu dikaluarkeun Bu? 5.000 nya tuh. Aya nu hiji deui kaluarna teh 127.000. Sabaraha anu dikaluarkeun? 2.000 tuh nya. Aya deui di tukang rek ngajolkeun gope, salah pesat, ari nu pesat 2.000. Cenah salah mesat. Kodok we tina saku hiji deui. Biji we anu gope tah sia teh diteangan ka pangih cenah ayeuna. Ka karek diasupkeun blentrang cenah kitu. Rasul mah mimpin kulawarga berhasil. Putra garwana Sayyidina Ali berhasil saroleh. Simkuring kantos ngaos dina kitab eta Sayyidina Ali bade berjamaah salat ka masjid. Kateungaleun berjamaahna keur meujeuhna mapah hareupeun aya aki-aki anu keur leumpang. Dekluk Sayyidina Ali teu wantuneun miheulaan padahal eta aki-aki teh Yahudi. Saur Sayyidina Ali, kami lain ngahargaan kana akidah jeung kayakinanana tapi ngahormatan kana umur jeung kakolotanana. Keluarga Kangjeng Rasul saroleh, berhasil Kangjeng Rasul ngabinana. Anu kadua, kunci keberhasilan dakwah Rasul teh bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Carana lemah lembut, bahasana nu hade. Numawi bilih aya dulur can bisa sujud baraya can daek ibadah can daek ngaji ajak. Carana lemah lembut, ulah disungkun. Aya jalmi tara daek ka madrasah tos muludan ngadadak ka madrasah. Kakarege anyog demi kalawang panto calengkeung teh ti jero. Aduh paingan atuh ngadadak halodo. Kabur isukna teh. Moal datang deui moal. Sambut ku bahasa nu sae. Ajak ku bahasa nu merenah. Kaulang sadida kaulang karima. Kangjeng Rasul mah ka masjid saban poe aya nu ngaludahan. Eta nu ngaludahanana hiji mangsa teu damang dilongo ku Kanjeng Nabi mah. Urang mah pan lain, lamun aya jelema nu goreng ka urang tuluy eta jelema katubruk motor. Kira-kira bahasa naon anu bijil? Modar sia, mampus, puas. Ya Allah ya Rabbana Karim. Kangjeng Rasul mah welas asih kanu miskin, sumawona ka budak yatim. Pada wareg ku paparin kudahareun jeung pisalin. Akuan ka urang kampung calik sarta ngariung, tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung. Itu akhlak Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah teu aya poyokeun bu teu aya. Matak mun boga umur 1000 tahun, nu 1000 tahun dipake ngalem Kangjeng Rasul, moal beak alemeun di Kangjeng Rasul mah. Matak dicarioskeun dina kitab Sahih Muslim keagungan akhlak Kangjeng Rasul. Kacarioskeun di juru pasar Madinah aya baramain jalma anu menta-menta. Lolong eta jalma teh ti bangsa Yahudi. Pagaweanana teh sagedengeun menta-menta eta biwirna teu eureun-eureun ngacapang ngahina Kangjeng Rasul. Tiap aya jelema nu kadinya terus teu eureun nyeceleh jeung mitnah Kangjeng Rasul supaya kadengeun ku batur. Salaresna Kangjeng Rasul mah tos uningaeun kabiasaan eta jalmi teh
ngeun teu amekeun. Sabab Kangjeng Rasul uninga ieu jalmi bodoh, can nyaho kana agama anu bener, malahan jalmi tanpa daksa. Malahan tiap enjing Kangjeng Rasul sok ngadongkapan eta jalma dipaparinan tuangan jeung bekal, malah sok disuapan ku Kangjeng Rasul. Teu apaleun nya eta teh Kangjeng Rasul. Salami Kangjeng Rasul maparin tuangan, eta bibir jelema nu lolong ngeun ngecabrak we Bu, mitnah jeung ngahina, ngahasut jeung sajabana ka Kangjeng Rasul. Majar teh kade cenah maneh ulah ka panguruhan ku Muhammad, jelema eta mah tukang bohong, tukang gedebul, tukang sihir, tukang tipu jeung sajabana. Padahal jalmi anu keur dicecelehna teh hareupeunana nuju ngahuapan manehna. Eta teh kasaksian Bu ku para sahabat anu sanes. Eta para sahabat ngagalibrig nahan ka amek, ngeun para sahabat tara bisa bertindak ngalangkungan Kangjeng Rasul. Teu tiasa kumaha sahabat ge, ngeun ngagalibrig we nahan ka amek. Kumaha Kangjeng Rasul? Sabar we Bu, sabar ya Allah ya Robbana Karim. Sigana lamun urang manggih jelema lolong bari ngacapang nyeceleh diri urang, dirojok liang irungna naginya. Nah ari sia teh kabina-bina teuing, minimal direngkas mah kudu jigana. Kangjeng Rasul mah sabar we Bu. Ieu teh ngahaja hiji rek ngadidik eta jelema ku cara bil mau idotil hasanah. Lalaunan we Kangjeng Rasul mah. Sabab lamun disakalikeun bisa-bisa kabur eta jelema. Geus presudais, geus goreng sangka teh heula. Anu kaduana ieu teh nuju ngadidik urang salaku umatna. Urang teh kudu bisa nahan diri, sabar lamun aya jelema anu goreng omong jeung sok ngahina nyeceleh kana diri pribadi. Cunduk waktu ningang mangsa Kangjeng Rasul wafat. Saatosna wafat Kangjeng Rasul eta jalmi nu lolong teu aya deui anu maparin tuangan. Kacarioskeun di tempat anu sanes Sayyidina Abu Bakar saatosna Kangjeng Rasul wafat sumping ka bumi Siti Aisyah anu jadi murang kalihna, Nyai mama bade tumaros. Pasunahan Kangjeng Rasul naon anu ku mama teu acan dipidamel? Pisaur Siti Aisyah, sadayana pasunahan Kangjeng Rasul ku mama tos dipidamel, mung hiji anu teu acan. Naon cenah Nyai? Nyaeta maparinan tuangan jalma anu lolong anu aya di juru pasar. Anjeunna tiap enjing maparinan tuangan ka eta jalmi. Teu talangke deui. Enjingna Sayyidina Abu Bakar dongkap we ka pasar bari nyanak tuangan. Anu maksad maparin tuang eta jalma anu ngemis. Sadongkapna Abu Bakar kadinya, anger terobah eta bibir baramain teh Bu. Ngeun ngacaprak we ngahasut jeung mitnah Kangjeng Rasul. Kapayunan Abu Bakar. Atuh Abu Bakar teh kahudang ka amekna. Ngan ditahan we ku anjeunna. Da sahabat terbaik atuh. Teras we Abu Bakar teh nyuapan eta jalmi lolong. Ngahuapan bari hate rada amek. Atuh rada diwawal-wawal ngahuap. Nah ari gawawang teh ngomong, saha cenah anjeun ieu? Saur Abu Bakar, kaula teh jalmi anu sok biasa maparin tuangan ka anjeun. Lain cenah lain maneh. Nyapan kasar eta jelema teh gitu. Anu sok mere dahar ka kuring mah lemas henteu kasar kieu. Anjeunna mah tara pernah ngahesekeun kuring kudu nyekel dahareun. Baham teu hese nyapek sabab beres dilemeskeun heula ku anjeunna. Sehingga kuring babarina lan budi bahasana ge kaliwat istimewa. Kuring teh geus sono sabab manehna geus lila eueuh datang ka dieu. Duka ka mana teu aya kabar. Jeung teu sempet kaula nyaho manehna. Ngadangu kitu Sayyidina Abu Bakar teu kiat nahan cai soca. Ngarasakeun kasobaran jeung agungna akhlak Kangjeng Rasul. Abu Bakar nyarios ka eta jelema, bener kaula lain anu sok biasa mere dahar ka anjeun. Kaula mah salah sahiji sahabatna. Ayeuna anu sok mere tuangan ka anjeun teh, anu sok bager ka anjeun teh geus teu aya di kieuna. Ngadangu carios kitu eta pengemis ngahulang. Nu bener cenah eta maneh nyarita. Bener. Bahkan kaula oge ngiri nguburkeunana. Ngeluk we eta nu ngemis teh bari nyarita. Kaula teh sabenerna can sempet males kahadean eta jelema. Ayeuna geus teu aya. Kakarek sabenerna mah kaula manggih jelema anu bager jiga kitu. Saumur nyunyuhun sirah, cik cenah bejakeun saha ngaranna jeung di mana kuburanana, kaula rek jarah. Saur Abu Bakar, eta anu bager ka anjeun teh, anu sok ngahuapan anjeun unggal isuk teh namina Muhammad Rasulullah, anu sok anjeun digogoreng. Ngarenyag eta jelema, nu bener cenah eta anjeun nyarita.
leres eta teh Muhammad Rasulullah gogoakan eta Yahudi didinya keneh bari ngagabrug Sayyidina Abu Bakar ngabudalkeun rasa hanyakalna saksian ku anjeun ayeuna keneh kaula asup Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung lebet Islam saatosna tobat saja dijadina eta jalmi tampi ya Allah cai mata ka cinta abdi ka Kangjeng Rasul cai mata ka sono abdi ka Kangjeng Rasul cai mata ka deudeuh abdi ka Kangjeng Rasul ya Allah ya Rob sok sanaos abdi sadaya seueur badegong kana ajaranana seueur sulaya kana panggeingna tapi cinta abdi ka mantenna teu aya bandinganana mugi abdi sadayana sing dipangku dirawu ku syafatul uzma Kangjeng Rasul jaga di yaumil jaza sareng muga-muga abdi sadaya dikempelkeun sareng Kangjeng Rasul engkin di surga ya Allah ya Rob amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kadugikeun leuleus matak teu pantes badag matak melag leuleui matak heureut pamugi ageng hapuntenna wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.